Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ahli taqwa wal jud salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad li asma'un ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah biyal kufra wa anal hasyiru alladhi yuhsyarun nasu ala qadami wa anal aqibu laysa ba'dahu nabiyyun wa anal muqaffa wa nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur. Salawat teriring salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Mugi-mugi urang sadaya nu hadir peuting ieu jaga di poe kiamah menang syafaat ti Kangjeng Nabi, amin. Al mukarramun segenap para kiai, para asatidil kiram, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sekaligus ku kaula sangat dihormati bil khusus akhina al mukarram al Ustadz Saprudin, ku jisim kuring sangat dihormati sareng para ustad anu sanesna, sekaligus ku kaula sangat dimuliakeun Bapak Kepala Desa beserta jajaran anu ku jisim kuring sangat dihormati para panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususna Kampung Kadaung anu ku kaula sangat dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sadayana as'adakumullah. Alhamdulillah wengi ieu bertepatan bulan Rabiul Awal urang sadaya tiasa reong mong pulung kanggo mieling kelahiran baginda Rasul anu muga-muga ieu jadi ciri di poe kiamah, ciri mahabbah cinta ka Kangjeng Nabi, amin. Kunaon kitu eta Kangjeng Rasul kudu dimuliakeun, pan Rasul manusia muhun. Rasul teh manusia Pak, cuma aya perbedaan jeung urang, tebih perbedaanana.
Di antawisna hadirin sadaya pangandika Allah dina Al-Qur'an, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Geus laleuleus ieu pa sawarana ge. Ageuyer bae ti tanggal 1 bulan Maulud. Antak eta kiai tukang caramah mah pamajikan lintuhna bulan Maulud ngabuadag berkat pan di imahna. Ucing be ucing di imah kula kuat kieu be kana lauk teu daekeun ucing. Wallahu alam bimuradi. Cek Allah ucapkeun ku anjeun, ya asyrafal khalqi, wahai Muhammad, innama ana basarun, sesungguhna aing eta manusia. Basarum manusia, mithlukum model orang dia. Ngan aya perbedaan. Rasul ngagaduhan sifat a'rad basariyah, sifat kemanusiaan. Contoh, Rasul sok tuang, urang dege sarua sok nyatu. Rasul sok ngaleut, urang dege sami sok nginum. Rasul kaduh istri, urang dege boga pemajikan. Cuma aya perbedaan. Di mana perbedaan anak? Yuha ilayya, manten nama kenging wahyu ti Gusti Allah Subhanahu. Numawi tindak tanduk Nabi hadirin sadaya jeung ucapan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Teu aya deui ucapan jeung tindak tandukang jeung Nabi Muhammad eta semata-mata wahyu ti Gusti Allah Subhanahu. Jadi lain tina hawa nafsuna. Rasul mah ibu-ibu bapak-bapak, urang mah benten beda jeung urang, sehingga urang mah bijil ti nafsu. Sok tingali tong jauh-jauh kuring nyontokeun Pak Bu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kitab Al-Barjanji kan diterangkeun, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Kayaan Rasul mah akhlakna sadidal haya, isinan. Bahkan Rasul lamun tuang beda jeung urang. Sok Rasul mah lamun dahar Pak mun tuang Rasul mah ku 3 ramo ibu. Kumaha urang dia mun nyatu. Kelewek selewek lek lek. Cek pemajikana deulekeun huap papasia sak kuda gede cumplung. Eta digayemna ge urang paling 3 kali ngagayem lek, 3 kali ngagayem lek, 3 kali ngagayem, 3 kali ngagelong kabeheulan tungtungna. Molotot pan mamarahan pamajikan, sia ngejo heuras teuing. Lain heuras teuing kokot sia nu gede teuing tolol. Bener teu Bu? Bener teu Bu? Atuh ja eta. Beda jeung urang, beda. Rasul tuangna 3 ramo. Seutik ari uang huap urang huap dekem. Ih jauh jeung urang hadirin sadaya. Bahkan Kangjeng Rasul mah cenah ge para jamaah sadayana lamun ngaleut kieu ngaleut Rasul mah kuring dicontohan ya. Contoh ieu mah atuh kudu dipraktekkeun kumaha pan moal ngarti tolol. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Saepte Rasul sanajan haus 1000 haus tara sakaligus disaepkeun. Teu cara budak dieu balik ti sawah mabur haus jeung tekona pot dikieukeun. Wah cenah aing haus pot jeung tekona dikieukeun. Urang mah kitu hadirin sadaya. Nu mawi Rasul mah lain jeung nafsu ya wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Beda jeung urang pala hadirin sadaya. Leres apa henteu? Nah iya matak jauh, matak wajar lamun urang mati-matian ngabelan Rasul. Asbabul wujud afdalul mawjudat hadirin sadaya. Mata kata lapat Muhammad mimna mawjudul khalqi, ayana makhluk, ayana urang teh ayana Kangjeng Rasul.
Matak tingali akhlak Rasul sadidal haya'i wat tawadu. Kayaan akhlak Kangjeng Rasul mas sadidal haya. Mantak kurang dia kudu bisa marhaba. Di aya marhaba. Tadi marhaba teu. Lah kudu barisa. Palurah aya teh palurah. Palurah punten di kami meta di kecamatan kami mah di ditu tiap muludan lomba marhaba tiap desa. Jadi sadesa eta ngirimkeun utusan ke kecamatan 40 jelema ngarilu marhaba. Desa kula tahun kamari ngilu eleh henek jaing mah haram jadah doang. Aing kiaina aing nu ngadidik makanan eleh talolol sia kitu kan eleh kumaha tadina kitu kan eleh kami pas nadik cenah baratuk cenah ka haji aing kitu kumaha tadina batuk kami meh cenah marhaba ngakanan salak tolol sia nyawa salak kesek di pajuhan deui. Engke nek akan salak manggeus marhaba kuduna eleh atuh kula disurahkan ku camat kiai naon desa kiai eleh dadah cek camat henek aya kula kudu bari marhaba pemuda bari marhaba kudu sebab budak kuari teu bisa marhaba da teh asal salangap beulanana lah pan kitu marhaba mah nu benerna 10 nu henteuna 50 pan ngaco kabeh tungtungna eta. Tadina kita berjanji diterangkan Pak syadidal haya isinan Rasul mah isinan kumaha lain manggi jelema lumpat tapi Rasul isin rumaos Rasul mah hamba Allah diciptakan ku Gusti Allah bahkan Rasul mah cenah ge hadirin sadayana Masya Allah geus dihampura ku Allah dosana anu bakal kaharep dihampura nu katukang ku Allah dihampura. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yahdiyaka 'alaika siratan wa yansuraka nasran. Dihampura ku Allah Rasul mah tapi Rasul sampai sabeting maca istighfarna 100 kali ari budak dia nyeun dosa sia unggal poe unggal menit unggal jam unggal detik istighfar paling geus salat maghrib 3 kali lah. Yuk coba urang geus gegedean hirupna geus takabur. Rasul bae nu dihampura dosana ku Allah ibu sapoe sabeting maca istighfar 100 kali. Ibu-ibu sok sabaraha kali maca istighfar? Jawab sarminah. Ulah cunga cengir min pihewaun. Aya. Jawab unah. Ucu kokom. Jawab, sabaraha kali maca istighfar? Aya ibu-ibu maca istighfar keriet hulu. Astagfirullah loba bayareun. Astagfirullah Allah injemun. Oh bener. Coba wayahna mata urang geus karolot kieu mah kudu barokah kaisin. Ya hirup cek Rasul al haya'u minal iman. Kaisin teh satengah tina pada kaiman. Man la haya Allah la imanalah jelema teu gablek kaisin teu gablek kaimanan kudu gablek kaisin ulah sok ngilueun yang budak ngora di pos roda main gapleh eta nu kitu kalau teu gablek kaisin pajuan juri aya eueuh di dieu nu kitu jelemana heuh di dieu mah eueuh di dieu mah ya di dieu mah eueuh nyaho di dieu mah tah kudu barokah kaisin wayahna ulah waka baralik peje urang dohor jarang berjamaah asar jarang berjamaah atau coba maghrib jeung isya jeung subuh tatilu waktu atuh nu berjamaah bener bae ibu-ibu ge sarua ibu ulah waka turun ti pangsolatan lamun jan beres salat isya ieu mah saruana jeung nonton TV tolol anak dikeuseuh-keuseuh geura ngaji sia eta orang indungna nonton sinetron bae rek kumaha anak nurut bener teu. Iya bu ya moal daekeun anak urang jeung urang kana berita moal beukian mantap kuari jelema akhlak barejat lain nu figur teh lain Siti Aisyah lain Siti Khadijah lain Sayyidatina Ummi Kulsum itu putri-putri Rasul saha artis jelema tolol dicontohan atau tolol kabeh budak dia ieu mana coba akhlak artis nu endah geblek kabeh ge hayo saha kiaina nu endah kana artis ditantang ku aing bisa aya kiaina artis mana nu endah jelema digiring jaga kumakeun waktu karesepna di dunia lamun di dunia resep jeung golongan artis
modar tapi teu tobat ka Allah jaga digiring jeung rombongan artis jeung rombongan Firaun ngerebek di neraka sakor daek haram jado kieu has urang paneglang macaramahna ieu terus atuh hajasan anggeus nah iya ibu ya wayana urang kudu garadu kaisin Pak di dunia tekebel hirup 2 kali paehan sekali tadina eueuh diayakeun urang ku Allah bakal dieuweuhkeun deui jaga bakal dikirim tah urang kudu barokah isin geus wayahan ngilu wiridan tos magrib eta ieu cenah ustadna tilok wiridan ulah nurutan ustad bisa boga kewajiban magahan budak laletik magahan alif-alifan panu wiridan mah sunah magahan ngaji mah wajib imah yang sarua jeung ustad atuh moal akur tolol nah berkat tangke beda ulah cungar cengir mah keleletikan contoh puter be panya keleletikan be heut ge ngariung coba kamu kaji lamun zaman bareto make kasur bannya bareto mah mun kanu hajat make kasur lain deui pan kiai mah hulu embe jeung kiai dagingna jeung batur beurang atuh jeung kiai mah hulu mah lulu coba rokona ge pan 2 bungkus urang na gelas pan jenggo gentong dengan ai kiai mah pan kahayangna bae kiai eta ngarokok naon ngarokok anu kiai eta ngarokok anu keur leletikan hadirin sadayana bener teu nyamal akur nah sebabna itu mah ngabogaan ilmu nah iya lebadi ya bapak-bapak ibu-ibu wayana urang kembali kudu barokah isin ngilu tos salat istighfar astagfirullahaladzim Ustaz Saprudin, Ustaz Maman, ya sayur ya. Di daerah di aya keneh wiridan tos magrib. Wiridan tos magrib aya keneh jawab. Atuh aya bener wiridan mah teu leungit ditulis ieu. Aya nu wiridna aya teh nu wiridan ulah bohong. Tah sia kowe nganyahoan. Geus teu mulai isukan. Bapak ulah waka balik umur canda salat Isya. Bu, mulai isukan. Tanya mun balik tos magrib. Teman balik. Cek salah kena buku hayang ngising lah teuing hayang ngising mah pira ku batu kudu modal di masjid ayeuna mau kalakuan neukon balik atuh henteu cenah hayang balik-balik balik deui ceuk kiai ge kumaha kudu gablek kais geus kol tereh mod kami ge mun maka turun di pangsalatan kudu beres isya heula balik kitu kitu ku ibu kuduna ngilu wiridan bapak sakedeung ieu Pak astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi baca 5 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in aya nu maca 10 aya nu 7 aya nu 3 aya nu henteu jajan aya urang dieu tan henteu terus kadituna Allahumma ajirna minan nar baca 7 kali Allahumma antas wa minkas wa ilaika yaudus fahina rabbana bis nyahona ge kada daun salam doang ieu tukang wudu kabeh doang urang dieu ieu tabarok rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal ngacir mabur kabeh keluar masir terus ka dituna laqad ja'akum terus ka dituna ila tulijul laila fin nahari terus ka dituna ilahi ya rabbi subhanaka subhanallah maca subhanallah 33 ulah ganjang teuing ieu mah imam jeung mah 4 balap nek udak-udak naon coba urang geus karolot ngilu wiridan balik ka imam tos magrib nek udak-udak naon janya tunggeus tadi kerasar bener teu nah iya wayana terus itu mujilla subhanallah 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 ulah ganjang teuing sedang baik ganjang teuing ulah cepet teuing ulah subhanallah ganjangkeun moal enak kaji Subhanallah 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 eta subhanallah diganjang jadi semloh semloh oke alhamdulillah ganjangkan alhamdulillah so Allahu akbar ganjangkan Allah berlok diganjar kiai atuh teh nyaho aja berlok boro-boro diganjar lempang ke hese
tidinya muji geus muji ngadoa urang nu ngaminan gitu tanungguan terus tidinya bapak qobliyah maghrib 2 rakaat wajib mah pokok modal urang pedagang hayang menang untung eta kauntunganana sunnah wa min mahabbati sallallahu sallam termasuk cinta ke Rasul nasru sunnatihi nulungan sunnah Rasul eta diantara sunnah badiyah maghrib 2 rakaat tidinya orang nungguan isya awabin ulah loba-loba 20 beh baju beh wow aita mah teu bisa 22 rakaat nungguan isya maca-maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz coba maca-maca salawat teu bisa kiai atuh maca-maca salawat nu pendek Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad teu bisa kiai atuh maca-maca zikir la ilaha illallah la ilaha illallah teu bisa kiai atuh maca-maca bismillah teu bisa kiai maca-maca ya Allah teu bisa kiai polototan ku dia sajadah eta mah teu bisa-bisa teuing hendak jakan aing nalajuna coba hadirin sadaya beres tidinya karak nungguan isya belduk adzan salat isya beres isya balik pangenahan pamajikan beres karak dahar dedehem salaki di dapur mantap kudu ngarti ibu-ibu lamun salaki dedehem di dapur hayang dahar jeung bakakak lamun dedehem di kamar berarti hayang dahar jeung bakekok lain-lain eta ih ulah cunga cengir itu iya gitu karak anak datang ngilu dahar berjamaah jeung anak tidinya ibu ulah wae nyetel TV ngaji Quran heulan ulah kebal-kebal sampai jam 3 beh karak jam 3:30 setel TV teng behejo pan atuh jaeta nah iya wayana ibu-ibu nya wayana ngiluwit sadidal haya isinan sedangkan jalma kuari geus teu garab lega isi daleut ge jalma kuari geus aweuk ka isin sok dina rumah tangga urang geus aweuk ka isin bareto mah eta ibu-ibu keur boga anak hiji keur bangetan anyar eta muak karebeun salaki isin kuat ditahan blek-blek blek-blek je pak pamajikan urang kuari muak karebeun salaki los breng cek anakna abah teu boga ka isin pan diberi abah cenah mak teu boga ka isin pan diberi emak cenah aya abah alah abah sia ieu jaleun jelema ih salakina disebut lain jelema berarti jurig teh salakina tuh sia cungar cengir bae eta oh ngarasa doang eta kuat lain jelema cenah eta kasalakina pajak kasalakina tunggul meureun iya geus teu barokah isin coba anak-anak urang geus wahlakan pak bapana keres neukat tincak ku anakna pundukna kuat molotot bapan sia tolol goblok sia emang teu kadeulek kitu ku sia pada aing lain minta hampura eta anak lakala molotot abah sih kolot-kolot hes didinya ih mebe ku kula katinjak sugan kula mah tunggul jadi bapana disangka tunggul peda hideung doang kaung meureun teh bapana ih budak kuari kitu sasalaman geus teu bener budak kuari nu kana tarang nu kana pipi engke mah kana bujur ieu budak kuari bener teh bu geus teu barokah isin lelempangan jeung pamuda naik motor malam minggu atuh bari asa bae indung bapana ngajedog bae anakna dibabawa punten cenah ujang ibu mah titip bae cenah eta ka ujang aduh nitipkeun anak parawan ka bujangan atuh teh beda bae nitipkeun kotok kacareuh teu dikek-kek buluna mah beunang tolol ku bager amat eta careuh kotok geus dibuatkeun kana motor piraku dikenyot-kenyot acan susuna ih indung bapana ngajedog bae anak dibabawa kumaha cek indungna atuh eta mah asa eta bae dibelikeun kacang ha cenah abah ge asa tadi dibelikeun sate eta pemuda memeh mawa anakna meuli kacang 10 liter meuli sate 100 tusuk bikeun ka indungna dibawa anakna dibalikeun jam 12 peuting ceurik anakna heueuh emak jeung abah mah ngeunahakan kacang akan sate tungtungna kacang neng di sate di tengah jalan cendol di kelapaan gundal gendol eueuh eta geus teu garab leuka isin mantap ibu mun aya pemuda nu nganjang mi hape ih
Ayo pemuda, ceng, nekulinnya, kasak anak ibu, hayang ngobrol mun, tiasa bu, tiasa, mangga, ayo di baturan gitu ku ibu sampai ke subuh, malah labur dulu orang pemuda nage, iya malain, atoh, anaknya dibawa, aku mau ngomong nak, manjur, bapak kolot siap manjur, dikumahakan bapak kolot berian menyan meren. Geus teu barokah isin budak kuari deuleu pakaian geus teu akur jeung Islam bikang makom ulah diomong deui marake celana pendek kaos mana kecet Masya Allah nyaguan dut nyahideng make kaos merecat percis doang nangka di karungan lamun leumpang kuat under der tukang ojek nu kuat ngusruk kasusukan budak kuari tah geus teu barokah isin ibarat jadi kuari mah lamun urang lelempahan mata kata kiai Ustaz Sabrudin Ustaz Maman lelempahan urang hayang kana mobil bae embung teh kana angkot naon isin jadi nu isinnya tak urang atuh dina angkot jeung ibu-ibu ngarongkong budak sekolah SMP SMA coba harapan urang kieu be urang peureum salah beunta salah pantungtungna peureum beunta teh nu kitu eta ih bah zaman kiwari geus teu barokah isin jelema benar tak iya hadirin sadaya geus teu barokah isin mawi akhlak Rasul syadidal haya isinan Kangjeng Rasul mah para jamaah sadaya rumaos hamba Allah dirizkian ku Gusti Allah dibere cager ku Gusti Rasul teu eureun-eureun minta istighfar manghampurakeun hadirin sadaya ku pohara eta Kangjeng Nabi mah nu kadua akhlak Rasul ngeus sandaitakeun akhlak Rasul bae menjakeun muludannya Bu naon tawadu teh sopan handap asor lemah diri eta tawadu ngaranna mata kurang kudu hirup tawadu dunia titipan ti Gusti jabatan titipan ti Gusti ilmu titipan ti Gusti sadayana titipan mantak cek Allah geura beuli ku dia kariduan aing di mana Gusti dina ilmu nu kuaing dititipkeun di sia lamun sia boga ilmu agama sok geura sebarkeun geura ajarkeun eta titipan ti aing beuli kariduan aing di dinya tah dina ilmu nu kuaing dititipkeun di sia teu gaduh Gusti ilmu mah gaduh ge harta sok geura beuli cek Allah kariduan aing di mana Gusti dina harta banda nu kuaing dititipkeun di sia ulah koret zakatna kaluarkeun sedekahna kaluarkeun matak jelema koret diomongkeun batur jauh teu tetangga jauh teu rahmat Allah deukeut kana seueur neraka ku tetangga be geus diomongkeun jelema koret mah ulah deukeut-deukeut jeung si eta mah hajaji ge kieu ieu kieu naon kieu koret pelit merege hese di batil lele di kebon jaya sodako pahare-hare jalma kitu kudu ditek tukang bas be teu dekeun gawe di imah nyana mang daek gawe di masih eta teu hayang cenah aing mah beunang kitu ih mobil 2 warung genep beunang tuh nyatu jeung oncom malulu aing sampai kotombean cenah hulu aing ku koret ku koret hadirin sadayana itu jelema koret Rasul mah tawadu eta sopan kumaha sopan lamun urang yang hadap jeung jelema kada saluhureun hormat kasahandapeun karunya jeung pamajikan siling hormat Rasulullah mah cenah ge eta ka istri nyebutna ya Humairah wahai kembang beureum aduh kumaha ku nikmatnya ibu pernah disebut kembang beureum ku salaki pernah jawab pernah tante boro-boro kiai enco geus 25 tareh ka modar di harap najisan pernah kumaha cek salakina atuh pamajikan kula mah kiai teu pantes disebut kembang beureum lamun kembang tai kotok cenah karak pantes atuh meureun be kitu hadirin sadaya mantak sopan Rasulullah mah hadirin urang kudu sopan salaki jeung pamajikan sopan kudu bisa melihat teh salaki kitu ibu bener leres teu Pak iya kadang-kadang salaki jeung pamajikan dordar bae kadang-kadang salakina ego rasa aing salaki pamajikan aki itu udah temang diwarah cerewet tapi syukur bae Pak boga pamajikan cerewet syukur ka Allah ngeunaheun teu kudu meuli radio tinggal nyetel teh butuh ngejrek-jrek we unggal poe ibu boga salaki jendol kudu nuhun
salaki ibu jendol bah Gusti nuhun salaki di jendol batur teu daekeun nya ku jendol ieu nya kitu bapak-bapak ibu-ibu. Rasulullah mah kumaha eta wah atuh hormat urang mah kadang-kadang dar-dar bae jeung pamajikan kitu si eueuh tawaduna rasa aing salaki bu lamun geus sabaraha jeung pamajikan hayo sia geura ngomong bangsat doang sia dasarna ge cenah sia mah turunan teh bener sia mah tolol indung mah sia turunan teh bener jadi tungtungna ka dieu marah akibat tawadu indung mah pana diomong-omong bener teh urang teh jadi setan hadirin sadaya nafsu nu kaluar geura sia ngomong sekali deui bangsat doang haram jadah doang hayo sia geura ngomong teu nyaho kitu si aing cek pamajikan atuh nyaho cenah kakek teh salaki kula hayo sia geura ngomong beuh aya piring disepak piring sepak ngancleng aya kaleng ditendang aya botol ditendang kumarah ku aya ku ieu ku pusing aya piring ditendang aya ucing keur ngaliwat ucing pot disepak bleng hek de ucing batur teu boga salah teu pot disepak datang keluar kapanggih ke baturna cek baturna kunaon siapa pelengkingan nyari cangkeng tak lain cenah kunaon aing disepak tuh ku imah nu itu tuh kapan saya disepak teu nyaho cenah pan saya maling lauk atuh jangan teu pan saya disepak teu nyaho aing ge aneh cenah ucing kuat anehun ucing geus ari kitu cenah urang isingan bae gimana oke urang isingan bae geus lah mata ge mah urang baru ciki ucing eta kitu ieu ha ka ucing-ucing beak di cara kanan tuh pancongar cenggiri bener pernah mah doang na ieu urang eta kitu bapak teh oh sopanan Rasul mah cenah kitu wat tawadu naon tawadu sopan kitu handap asor lamun urang Pak dina salat sing sopan pakaian nu bersih ulah sakadaek lain bagus bersih ieu mah bo papeci kuat barem doang parenek panen waduh make kaos sangklek ka buadeg teu reungitan samping doang sebleker motor iod-iodan waduh eta nu kitu hadirin teu tawadu ngaranna ai baju garaga harareba terkecuali teu boga ibu-ibu ya ai baju sutra kabeuli ai mukena da 18 tahun can diganti eja keneh bae geus campur leho campur colek segala macem garila aing meuneuleuna ge buadeg teu reungitan kos geus lepet dimulai buka anak hiji sampai anak genep can diganti mukena eta bae nah iya ayeuna jeung harapan jelema garaga nek jeung harapan Allah urang tata krama jeung kasopanan teu tawadu ngaranna tawadu mah kitu sopan pakaian sopan nek salat mah komo jeung harapan ka Gusti Allah kitu abah haji nu geus ka Mekah pake jubah teu boga jubah pake baju abah kitu udangkeun sorban dina hulu doang sunan kali deres pan gagah eta Islam teh kupluk gagah hebat ieu mah kadang-kadang neuk salat masyaallah komo pemuda salat make kaos hideung gambar tangkorak diburin disilang sret weuy salat dikunci depan bukna teu make peci Allahu akbar diburina aki-aki nu ngamum boga penyakit jantung neulah gambar tangkorak kaget dia modar batur eta ulah gagabah iya mantap kudu tawadu naon tawadu teh sop handap as insyaallah lamun jelema urang tawadu keur salat Pak bakal timbul khusyuk geus lamun hayang khusyuk haji ustad ulah kudu ka dieu ka ditu timbulkeun meh tawadu kage khusyuk sebab buahna tawadu teh kimaman khusyuk ieu mah ku hayang khusyuk ta salat kuat dihejeun-hejeunkeun babacaanana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mojrot tamata dia lain gitu hayang tawadu maka haji tawadu hayang khusyuk mah tawadu be gedekeun sopan handap diri rumah saroba dosa ka Gusti Allah teu bisa ibadah timbul kekhusyuan ieu mau sampai kota geleger dalna ge ku hayang khusyuk qul huwallahu ahad Allahus samad bol dia nongtot moal kudu khusyuk lain gitu praktek khusyuk mah hartos ibu lobakeun tawad man tawadhu'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allahu sah manusia tawadu hadirin sadaya rumasa
handap asor sopan, maka ku Allah bakal diangkat derajatna. Saha manusia takabur asa aing uyah kidul, padahal dunia titipan ti Allah, jabatan titipan ti Allah, tah ku Allah bakal direndahkeun derajatna. Dumawi Rasul pang tawaduna jalmi ku pohara Kangjeng Rasul mah Pak di alam ku Nabi Adam Rasulullah. Eta begitu di alam Rasulullah ku Nabi Adam, cek Nabi Adam, Muhammad anta khairun nas, wahai Muhammad anjeun teh manusia paling mulia. Teu atoheun Kanjeng Rasul mah secara urang dieu urang kedaung, ibu-ibu nak komo di alam memingkin je teteh gelis amat, ai kitu sia teh nyaho atuh pada aing mah turunan gelis, maing gelis, adi aing gelis, Allah aing teh gelis mah pecak ta mata sia, jadi tolol. Urang mah di alam mingkin, awas di alam teh hadirin sadaya. Tuduna we akhlak Rasul mah sadidal haya'i wat tawadu. Makana wajib dicontoh ku urang, wajib ditiru sakemampu urang, semaksimal mungkin paksakeun. Laras apa henteu? Laras apa henteu? Sok ayeuna ciri mahabbah ka Rasul, ciri cinta ka Rasul. Bapak-bapak ibu-ibu, itu diantara nulungan agama Rasul. Matak tembongkeun urang. Sok ibu-ibu cinta ka Nabi. Jawab. Kabehan iya cinta tanda ka Nabi. Pernah sugan ngimpi jeung Nabi, sugan pernah panggih, tapi cinta nu edan. Haji pernah nonton ngomong cinta be. Atuh nu edan jajak ulama eta. Wasilah cinta otak lamun kenal Pak. Nah iyalah keistimewaan Rasul. Urang ngan cenah ceguru urang cenah tapi urang geus ngomong-ngomong cinta. Iyalah keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Urang mah timbul cinta lamun geus kenal, bogoh si Udin ka si Ona, Sarmin ka Sarmina. Lamun kenal, lamun teu kenal mah da moal bisa laras apa henteu. Maka ku sabab sakitu tembongkeun ku urang kuari kamahabbahan kacintaan ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sugan urang menang jaga pangeulana disapaatan amin. Ya urang kikian pak kikian atuh ciri insyaallah termasuk kana mahabbah. Bahkan kuring boga dongeng dina kitab dongengna dongengkeun ulah. Sahabat Rasul Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu tos perang Khandaq lelah Rasulullah. Nah kita Bukhari mana riwayatna. Begitu Rasulullah bubar jeung Sayyidina Jabir, cek Sayyidina Jabir, Kangjeng Rasul urangnya babacakan abdi gaduh embe hiji. Gaduh embe hiji supados Rasul engkin tuang barang jeung abdi, cek Sayyidina Jabir, mohon mangga. Tewak ku Sayyidina Jabir embe dipencit truk gresel mejana keur dipencit anakna nempoeun duaan adik kakak lalaki nempo neulekeun bapana mencit embe. Begitu beres dipencit eta embe hadirin sadaya indungna masak anakna ulin duaan adik kakak cek kakana kadina ceng-ceng menurut dik mencek urang teh mah urang pepencitan yuk pepencitan kumaha duang tadi teh bapak aceng cina anu ngedeng anu mencit. Masya Allah bener bu dipraktekeun ku eta anak Sayyidina Jabir dipraktekeun adina ngedeng kakana nyekel peso langsung diantelkeun kana beheungna dipencit ku kakana guresel indung atuh anak adina ngajoak ngajerit sabak dana adina ngajerit indungna kaget. Hadirin sadaya jaker masak di dapur masak daging jeung nyuguhan Sayyidina Kangjeng Rasul jeung sahabat nu sanesna. Hadirin sadaya begitu kaget indungna kaget ningali getih ngalaya anakna geus ngagoler pae ya istri Sayyidina Jabir. Begitu tidinya para jamaah sadaya kakana lumpat jasieun neuleuh adina ngagoler diudag ku indungna lumpat ka dapur ai brus kana hau ngagoler di bae pae kakulub anakna kakana tidinya kumaha pamajikan Sayyidina Jabir gempet henteu diasupkeun anakna saduana ka kamar teruskeun bae
masak daging mah jasieun ya ku hoyong ieu daging katuang ku Kangjeng Rasul. Beres tidinya hadirin asak daging kumaha hadirin sadaya cek Sayyidina Jabir cek istri Sayyidina Jabir mencek urang teh Kang bejakeun ka Kanjeng Rasul saurkeun ieu daging tos asak mangga urang tuang karumpul sahabat jeung Kanjeng Rasulullah cek Kanjeng Rasul sok tu Rasul enggal geura tuang geura dahar cenah Kanjeng Rasul barang ditawaran kitu cek Rasul hei Sayyidina Jabir kaula moal dahar lamun teu bareng jeung anak anjeun ai Sayyidina Jabir teterangan anakna bawa geus maot istrina teu ngabejakeun naon mah teu ngabejakeun sieun ngaganggu kana keterangan Rasul bisi teu nikmat tuangna kuat kitu ngajaga mahabbah ka Rasul. Masya Allah hadirin sadaya cek Kangjeng Rasul mana anak anjeun cek Sayyidina Jabir cek istrina neng ka mana cenah anak urang buku teu aya Kangjeng nuju Ameng jauh ulin cenah Kanjeng Rasul keur ulin jauh teangkeun kaulah hayang dahar berjamaah jeung anjeun pan ngagebeg kita pamajikan Sayyidina Jabir istrina pugupan geus paeh anakna mah di jero kamar di rungkuban hadirin sadaya sok Ameng sok tebi ayo cenah geura teangkeun cek Sayyidina Jabir teangkeun yang budak eta Sayyidina Jabir ngajaga perasaan lamun dibejakeun anakna maot bisi Rasul teu nikmat daharna hadirin sadaya kuat lumpatan orang kudu itu apianan padahal ngalamun ieu teh kumaha alasanana pada anak mah geus paeh hadirin sadaya balik deui punten Kangjeng punten putra abdi teu aya nuju Ameng ka tebih padahal mah lulumpatan doang neangan apianan kunaon dong kapan cek Rasul ulah sok ka dieu ka ditu hei pamajikan Sayyidina Jabir eta anak anjeun teh aya pan di kamar keur hees sok geura hudangkeun cek Sayyidina Jabir neng cek Kangjeng Rasul ge anak urang aya di kamar anak kudu ka jauh-jauh teangkeun hudangkeun eta Sayyidina Jabir istrina bu mah gebeg ja anakna geus pae geus mau tadi teh ya kumaha ieu muga gajang hudangkeun begitu dibuka pantok ku istri Sayyidina Jabir dibukakeun turub eta anakna keur siring ciwit ci euncitan aneh ci aek-aek cenah heuh sia si daek bae jadi kitu barang ditempo hirup eta Sayyidina Jabir istrina kaget ceng sia hirup atuh hirup mah tadi mah kula mah hees dicandak cek Rasul nembe dibejakeun hei Sayyidina Jabir kaula salut karena mahabbah jeung cintana istri anjeun ka kaula Masya Allah sebab kula tadi memeh dahar didongkapan malaikat Jibril nyaritakeun kajadianna kitu ku hebat istri anjeun teu daek nyaritakeun kajadian bisi kaula kaganggu kangenahan dahar kaula Masya Allah sahabat kumpul cek Rasulullah hayang nyaho anjeun ahli surga nu bakal babarengan jeung kula ialah Sayyidina Jabir jeung istrina jeung keluargana batur mah kuat mahabbah sampai kadinya tah kumaha lamun urang kakadak anak tabrakan katabrakan teu kumaha kasenggol doang guling padahal eta anak tilok salah tilok ngaji kudu anak aing paeh mending bodar tilok salat tilok ngaji mah padahal eta mah cilaka dunia nu paling bahaya mah cilaka akhirat bener teh bo atunya nah iya batur mah eta mahabbah kuat sampai kadinya kira-kira lamun urang kos kitu urang kitu moal tah urang kitu moal kaji jauh tanah ka langit urang mah bener teu leres teu batur mah kuat sampai kadinya tah putra Sayyidina Jabir istri Sayyidina Jabir nah iya nu mawi hadirin sadaya tempelkeun mahabbah resep cinta mentak bareto pernah dongkap orang Arab ke Rasulullah cek orang Arab kieu jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mata sa'ah ya Rasulullah hiji mangsa pernah datang orang Arab Badui ka Kanjeng Rasul naroskeun kiamat punten Kangjeng iraha ieu terjadina kiamat
Kitu nu ditanyakeun ku orang Arab nya. Ira terjadina kiamat dibere jawaban ku Rasul ma'adadtalaha. Ari mamang nanyakeun kiamat geus boga naon pikeun yang hareupan kiamat. Hebatna Kangjeng Rasul. Umatna naroskeun kiamat, Masya Allah dibere jawaban setik balik. Ari mamang naroskeun kiamat geus boga naon pikeun yang hareupan kiamat. Kumaha cek eta Badui? Ma'adadtu laha katsira sholatin. Rumaos abdi Gusti naroskeun kiamat, salat mah belang bentong. Kadang-kadang abdi dohor di jalan, asa dohor kula naikeun barang, asa naikeun penumpang, maghrib kula nurunkeun barang, isya kula setor, subuh kula kamoloran. Teu salat kabeh. Komo eta tukang ojek, kula sering ngobrol di tukang ojek. Eta tukang ojek baru telok salat dohor. Ieu kula sering ngobrol jeung nyana. Aya ojek di dia aya. Mang salat heula moal ka haji kula mah kagok. Urang kitu sebab misalna kami mah kotor. Sebab tukang ojek mah lamun ki di mana bae wer bete logisan. Kalau disintrekan peletok beh. Geus disintrekan teh kalau diadu-adu jeung tiang listrik, kusal kesel. Eta tiang listrik lamun bisa ngomong teh ngomong cek tiang listrik nek naon sia diadu-adu ka jeung aing. Kajian kumaha ge moal mah gede anu aing cek tiang listrik. Dan gitu hadirin sadaya. Rumaos si Korea Badui naroskeun kiamat salat mah belang bentong. Bu singkat eta salatna. Anak urang nu leutik tita salat. Imapan lain hadirin sadaya. Kalau hadirin sadaya urang dur waktu salat kalau ka urang mah kuluha kelehe ka dieu ka ditu. Ih, geus kagok teh geus ieu teh geus itu teh. Urang makan kadang-kadang dihaja-haja. Bener teu Pak? Leres teu Pak? Nah, iya. Rumaos naroskeun kiamat salat mah belang bentong. Salat duha abdi kadang-kadang. Mata pun bisa mah ibu kudu salat duha tah. Salat duha teh minta rezeki. Ibu anu ngadoa salat duha, bapak nu usaha. Ya Allah Gusti, salaki abdi mah pagaweanana ngojek. Muga-muga ngojek da sing salamet, muatanana sing rame. Mun bisa mah cenah ini bae. Hatina mah cemburu. Pugu salakina ge hideung ya jendol. Rumaos naroskeun kiamat salat mah belang mentong aya bedek salat sunah. Lamun keur bulan puasa nantakeun ngaranna. Nantakeun salat sunah naon ngaranna? Taraweh. Kitu ge dengan catatan lamun imamna make jalan tol. Ayo coba di dia Ustaz Saprudin, Ustaz Maman, taraweh cenah lalaudan moal laku. Misalkan ge yang imam taraweh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, cek pemuda. Diuk. Ngetem nih madak tendah cenah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kumaha cek pemuda? Angel. Pandareugel pemuda mah. Kumaha isukan bageto langsung demo ka DKM ulah dipake deui ta imam doyok kada luar sa tama imamna lain kami meneleuklek cenah mata kita imam salat kudu ngarti boyor teuing ulah gancang teuing ulah boyor teuing atuh ulah kudu ngarti diburi mamu anu bengek anu encok anu diet hulu anu nyeri cangkeng mata ulah kebal teuing bener teu gancang teuing atuh ulah imam tarawih kok amplekan hayang anu ngabut Allahumma bismillahirrahmanirrahim amin pot serem amin agena ieu cenah imam ayeuna leus teuing eueuh tengah-tengah anu penting aya waladhdallin sebab eta cenah markas amin mah di dinya nu ngora kuat aki-aki nu geus kolot waduh waktu buka ngakan rujak cangkaleng 2 muk bonteng puan beak 2 hulu hantem gogodoh 2 piring ketan sapiring setengah bubur 2 mangkok dihantem bibilas Jawa Ambon 2 gejloh hantem deui jeung jeruk 10 biji di 4 tarawih ngebut guancang di Allah orolo udah keluar kabeh balik ti masjid aduh galoyong cek incuna abah kunaon aduh abah mabok tarawih aya bejana 2015 mabok tarawih jelema biasa-biasa bae
Langsung kanjang teuing nya tarawih mah sedeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya Allah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kabeh surat kulhu. Endah kiai atuh endah. Tarawih imaman 20 rakaat kulhu kabeh suratna endah sah ai teu lieur mah paling nu ribut makmum cek makmum woi ieu kumaha rakaat kasabaraha teu nyaho pantat tadi cenah kulhu terus aing lieur di musala batur manggeus sholatan sunatan minal witri rakaataini jami'a rahimakumullah heuy di urang geus witir jan teu nyaho pantat tadi kulhu terus. Mata wayana anak kurang kudu bala bisa maca Quran. Ieu jelema kuari geus gatin wala rondok ya bener teh Pak? Bener teh? Hayangna sakola bela mau sakola apa buru-buru. Mun ka sakola apa buru-buru, mun masantren boro-boro. Akhirna bapana atuh biri-biri. Ibu pun lamun ibu nyakolakeun anak, jaga biayana mau ditembokkeun ku Allah sebab ganjaran. Tapi lamun ibu masantreun anak terjadi kiai salawe perak bakal ditembokkeun ku Allah. Cek Gusti Allah jagat tah ganjaran sia ieu Gusti ganjaran naon sia bade teu pan masantreun anak pan anak sia terjadi kiai tah ieu tapina sebab geus memperjuangkan agama aing geus memperjuangkan hak-hak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sok tah geus neangan ilmu agama ku aing dibikeun cek Allah tah ganjaran sia bare to beasna sia beakna 3 tahun anak sia tah 500 gantang dan nyatu malulu di kobongna duitna beakna 3 tahunan pasantren 30 juta jadi puan malulu meuli kitab orang HP bajang pulsa HP hendak jaing mah ih santri kuari coba Ustaz Maman Ustaz Saprudin santri kuari mah HP na bagi gua ragah 2 juta 2 juta setengah atau HP orang HP kiai paling 500.000 HP kurang 500.000 paling ge tapi HP santri kuari 2 juta aing ngamplop kake dari 15.000 padpi najisen eta mahal teuing ka HP hendak ja mantak aing masuk aing laju nyokotan HP na bae laju aing mah ih kuari usum HP Pak ngudak leutik HP malulu anak kula kamari umur kopal ka 4 SD anak kula ceurik ka indungna hayang ka HP cek majikan kula kaditu ka abi itu hayang HP mah panggil kula hayang naon HP nek naon hayang HP sia nek SMS saha nek SMS guru sia nek telepon ka saha ieu HP jeung perluan lain jeung ngeunahan ngeuna beuteung be sia lain tuh kabeli ku aing HP kabeli 20 ge komo aing penting ka kadaung gitu kan ya kabeli 20 mah tapi ulah HP second murah HP second mah ih kamera kuduna karena hijina 1 juta banyak kali 20 atau 20 juta hah atau kula maka dia ge iya bae Kak Mang Saprudin Ustaz Saprudin eta tuh bareto dia bakula belum monokna gitu manehna ongkak-ongkak ditaenan Mang Saprudin puceuna kami hayang mulu dan ajo atuh teh cenah ka ajo supaya ka ditu bae ka ditu ngadiran bae nya dengan nu ceramah nama teu cenah hayang ka haji ajo kumaha tuh atuh ieu mah cenah atuh karena Allah wae cenah pan kerok eta aduh ulah haus sarmin sialah urang jadah doang tapi kulantaran imah kamurid ieu nya turang datang bae pan karunya kamurid banyak guru mah pan kitu karunya kamurid datang bae gitu kajang guru mah tadi amplop ke moal marahan aya teu boga kesin mah muridna sakitu doang ja aduh
Awas ya. Ya, terus ya terus. Baca merah itu bari. Naon jam aing atau mata aing atau keheula neuleuh jam sorangan atau bisi eueuh bisi paeh kuwi mah pohara ceramah di dieu jam sorangan teu meunang ih aneh aing karak manggih. Rumaos abdi naroskeun kiamat ceuk eta badawi salat mah belang ben oh jeung eta urang di dunya coba Pak barang hakan ngaji teu beuki salat teu beuki eta jelema naonan tah hirup model gitu bener di dunia model gitu ngaheurinan malulu atau gawe naon di dunia model gitu salat teu beuki ngaji teu beuki nyatu be gede jeung masyarakat teu akur ngaji teu beuki sagala teu beuki coba eta jelema model gitu jang ngaheurinan malulu bener teu coba kula nanya ka urang dia jawab sing jujur mending boga duit teu ka pasar apa mending teu boga duit ke pasar jawab nu bener ayo teh mah cenah boga duit ke pasar cager teh pangaranna mending mana mending boga duit teu ka pasar apa mending teu boga duit ke pasar gerak mending nu mana keur mending ieu mah mending teu boga duit teu ka mending boga duit teu ka tolol kudu kitu teu boga duit teu ka pasar lauk padagang naon cek lauk ka dieu bisa meuli bisa barang hakan jeung gablek duit ieu tek padagang teh baso meuli ka dieu bisa meuli bener teu ieu mah teu boga duit kana mabur ka pasar teu boga duit selekei ka padagang bandeng kuat bolak-balik bandeng batur sampai kacoplok huluna mang berat duit di bandeng nu ieu 15.000 nu ieu 20 nu ieu 30 nu kumaha atuh henteu na leuwih cenah ulah mah ngabulak-balik doang batur kuat antri nungguan nyana sueunak meuli kok sampai kacoplok eta bandeng batur leumpang deui ka padagang tundun mang berat tundun sabaraha duit tundun sabeungketan nu ieu 15.000 nu ieu 25 na kumaha atuh henteu ulah mangasaan bae cenah ieu sampai kacaroplok tundun batur diasaan. Masya Allah eta jelema ulah kabal teh di pasar ngaheurinan batur mending geura balik anak jeung pamajikan di imah nungguan bener cek anak jeung pamajikan di imah ceng ulah ceurik sia bapak sia ke pasar bener bae balik anakna bapak manehna balik pas balik cek pamajikanna tos di pasarnya mana cenah bawandangan anak atuh sanu barang beli cek pamajikanna tolol teu gablek duit ka pasar atau sanu nitah cenah eta ge awas kieu tamsilna di dunia eta jelema salat tilok ngaji tilok barang hakan beuki barang pajuh beuki ngaji tilok ibadah tilok ngaheurinan atuh enggeus mending modar jeung ngaheurinan malulu di dunia ge eta meunang nyawa kudu dibedilan eta tah ku pamarentah ngaheurinan doang di dunia atau mending modal nungguan malaikat jabaniyah cek malaikat geura balik dia setan jurig nungguan dia asup bu kalian kubur ditanya ke malaikat marrabbuka teu bisa jawab geleger coplok polok jeung kanjut-kanjutna wa ma nabiyuka teu bisa jawab rejet pejit jeung utulang igana coba tapi lamun eta jelema sok salat sok ibadah marrabbuka aya nu ngabaturan nya kasep lamun ibu-ibunya geulis ceuk eta mait saha anjeun ulah teh salat anjeun teh ulah rempan kami nu ngajawab malaikat jabaniyah cicing dina dada saha anjeun ulah teh puasa anjeun teh ulah rempan kami nu ngajawab di suku urang saha anjeun ulah teh sedekah anjeun teh pareto tuh hadirin sadaya lamun eta jelema tilok salat tilok ieu tilok itu modar nah cek malaikat ieu geus garetek bae aing dasarna ge cenah hayang nujahkeun tangkorak diharam jadah doang moal ditanya deui langsung torojol bae jelema nya juore nya kideung nya auk nya hangitna nah jeung getih saha dia
aing nu tilok salat sia teh bepanira dina dada Aisyah saha aing sia nu tilok puasa teh panen bulan puasa ngegebot tamat 10 kotak tiluan bae atuh meureun bae teu nyatu teu puasa aing sasia aing nu tilok zakat teh tuh rek lumahkeun sasia aing jablay teh kitu eta batur amaliahna nah iya anu ngabatur amal urang kartos Pak kartos rumaos naroskeun kiamat salat mah belang ben wala katsira saumin rumaos naroskeun puasa cek eta Badawi rumaos naroskeun kiamat puasa mah abdi belang bentong pada urang mah puasa eta pindah nyatu ti beurang kapet coba urang setengah genep keneh pan geus diharongan pembukaan kumpul bapana anakna incuna uwana akina alona uyuta mamangna bawana alur tatangana duluna sakeuleuk minat udah kabeh kana rumpul dinya nek buka di polototan bek bapak kolota tempat bukaan ceng jam sabaraha ieu jam setengah genep kada kebah angel amat angel atuh macam-macam uluhu didinya kunaon artina tin sadaya gogodoh 2 nampan ketan 2 piring bubur 3 mangkok kulang kaleng 2 emuk trong tung adzan Allah encan ge nu adzan nepi ka nabar gogodoh beak 8 ampun aing dendam bener tak ketan hantem deui embat deui cangkaleng cek anakna opah ulah maka nyatu deuleul jam 7 kurang seprapat teu kira-kira ngos kebe cenah nyatu mah kumaha cek bapana pinter bapana jawab cek kiai ge daripada keur salat inget kana nyatu mending keur nyatu inget kana salat aju nyatu heula nyatu deui bae di deuleu jam geus jam 7 lewat 15 menit opah kira-kira cek anakna geus isya barang keluar lempang nangkarak dari luar bari ngarokok gelebus jual beta tanggana heuy mong hayu taraweh beturab boro-boro taraweh cenah aing magrib henteu puasa naon dia model gitu coba bener ya urang pindah nyatu tak puasa nu dipikir kenaon baju ibu-ibu kue ibu-ibu mah Pak jeung meuli baju lebaran aya di bulan Rajab keneh min Aisyah geus meuli baju enggeus aing mah setel di mana tuh di Tanah Abang jangan kayak bisi rame nah meuli salaki aing do setel urang mah warna kuning hiji kuningna kuning conge cenah hiji kuningna kuning gading 2 kuningna kuning tai cenah aing mah aing ge cenah hejo aing ge balik dibelikeun 2 hiji hejo na hejo cole hiji cenah hejo na hejo leho aing ge cenah di bulan Rajab keneh coba geus ngahutang baju ibu-ibu Pak mata ke harerang kanjut salakina mikiran hutang ih Masya Allah hadirin iya jelema kuari ya urang mah puasa pan pindah nyatu urang mah geus ewendahan di ibadah Pak tapi sanajan bari jeung kitu ulah putus asa teruskeun bae ngan urang ulah eureun bari belaj puasa naroskeun kiamat rumaos puasa belang bentong wala katsira shadaqatin rumaos naroskeun kiamat abdi sedekah mah kadang-kadang kitu kumaha cek Rasul almar cek eta Badawi walakin uhibbullaha wa rasulah tapi aku cinta padamu ya Rasul nembe cek Rasul almar'u ma'aman ahabba jalma digiringna jaga di poe kiamah kumaha karesepna waktu di dunia lamun di dunia resep jeung ulama jeung pangajian jaga bakal digiring jeung kiai jeung pangajian amin lamun di dunia resepna kana blang plak plaktuk geus kolot ya kana blang plak plaktuk kot nyengir-nyengir kieu
Gara modar biasa itu malaikat, begitu modar tak yaki balik tos nonton golek ditajong paeh tanya malaikat marabuka blang plak plak tuh geleger ajur tah hadirin sadaya awak kurang aya nu ngabelaan eueuh kecuali amal perbuat jaga di alam mahsyar digiring manusia ku Allah dikumpulkan diantep manusia 1000 tahun Pak kumaha amaliyahna aya anu kesang semet indung semet titis aya semet dia aya nu laput cek Allah limanil mulkul yaum cek Allah saha anu ngarajaan kuari geura cek Allah jawab saha eueuh deui kecuali aing cek Allah kitu bapak-bapak ibu-ibu kumaha eta 1000 tahun diantep tidinya torojol besono urang karipuh sono datang cek sono hei mana kabogoh aing pamajikan aing ting jerit jelema gitu sia sana boga pamajikan boga sap pamajikan sia pamajikan aing eta hiji kullu jabbarin mutakabbirin hiji jalma nu takabur mana nu takabur hiji jalma takabur teh daek tadaek salat tadaek ngaji tadaek ibadah eta takabur cek sono eta bakal jadi pamajikan aing dicok-crok ku aing jeung polo-polona ih ulah aja di moroning sina neraka tabun tung rokok behelanan seungeut kana kajut mitoha lamun teu gegelepekan minantu edan cenah meureun eta deui sono bener teu mah ih masyaallah laju sono saha deui eta kitu kabogo sia kabogo aing eta dua pimpinan nu tukang maling tukang nipu rakyat dicok-cok wae jeung liang taina tilu aya keneh sono aya saha jelema nu tukang hasud ka tetangga ka baraya ieu Pak penyakit hasud ibu-ibu awas ya penyakit hasud ibu-ibu kadang-kadang udah mau coba kadang-kadang udah mau tetangga kebeli motor salesma ih aneh tetangga kebeli mobil batuk tetangga iman 2 tingkat asup rumah sakit ditong ku anak mah mendingan kumaha cenah tetangga urang teh buku cenah mobil lagi geus 3 hak eta teh mah modar imah teu kajian mobil teh katumpakan tutun naik pasaran modar disolatkeun be ku santri jeung kiai lumayan nu untung mah santri jeung kiai bisnis kuli baris budak kuari mah pergi kitu santri kuari mah beres nyolatkeun woi belang amplop ieu mangge aki-aki ja ieu calon hiji ieu tereh deui bae cenah kuat dicirian batur pihewaheun poyananya jadi sadayana nah nembe cek Rasul pun terlain cek Rasul seuneu jangan can carita seuneu can beres cek seuneu aya cek eta jelema aya keneh seuneu pamajikan sia aya saha anak tukang lunjak ka indung bapa moal berkah di dunia nage Pak jelema tukang lunjak ka indung bap jarah unggal wali songo tapi ngantepkeun indung bapa hirupna moal berkah santri yang bisa ngaji minta doa ke indung bapa usaha yang maju gampang neangan wapak indung bapa heula senangkeun maju insyaallah usahana komo bari make gorobag didorong bakal maju komo tukang ojek mah maju terus usahana atuh jeung sia pernah mundur pan ulah cunga cengir sarmina nah iya ternyata anak nu ngelunjak ka indung bap lamun bapak embung ku anak dilunjak ilmuan ta anak hayo gira-giring ka pesantren ke di pesantren belajar akhlak belajar agama belajar akhlak di sekolah agama saminggu sakali matak akhlakna karurang kitu eta kunaon itu awe ngan saminggu sakali Pak nya matak dengan peringatan Maulid Rasul moga-moga urang kabehan ku Gusti Allah diampura dosa anak urang sing saroleh panjang umur nu barokah jembar rezeki nu barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal mutamassikin bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina ila tariqikal mustaqimil mubin wansurna 'alal yahudi wan nasara wal majusiyyin wa min hamazatis syayatin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والفتى